Aduh, kan gawe sore-sore teh atau pagawean ya kieu kieu hirup teh. Oh iya, Pak Boy, tai aja gulung ih, binasa aja tai gitu. Kesel mereka. Mending kena sarewe ay. Oh ya, sabi eh. Aing minta duit ah. Woi, woi. Oh nih teh, mengapa gawean teh? Saya tahu nyawa hirup aing geugeun nih geus sana. Ada pagawean. Aing teh bukan butuh duit yang menciki ya. Gawe. Boga pagawean teu, aing teh butuh duit yang menciki teh yang menciki teh sila. Sia itu boga, aing keur biskuit eta sia. Ari hayang leupat saya pagawean batu sawah aing garap gawe deh kah. Agar mah lainna. Oh, sawah lin ngadengnya bisa naik kurang bobor kenungkul. Sabodo lah, yang penting mah saya gawe kan, hayang aing enak ini lah. Nah, itu geus aing. Ayo bro. Nah, atuh teh, gawe teh. Teng beli naon? Yang menciki. Yang kira kerja cowoknya, naon euy? Ini ya topi. Halus deh topi teh. Halus ayo. Anjing. Wah, kita tahu aing. Ini cuma ulah nya. Terus gabung. Bok, Gimana itu yang horizon teh? kita urang kita. Oh, berarti ini nya. Tapi hari itu wacayan, bobor kita hek lagi dulu. Ayo mana lu ya kalau kalau bobor tuh. Kan di mana hek eta. Tapi genawan ieu lah tah. Hah? Ieu lah. Iya, itu itu we ujug. Boborkeun lah. Nah, hatiran. Bener itu ngeulin. Bener sok boborkeun nah hatiran lah. Ayo balik lah. Wajib lah, gaya di kaligrama. Urus lah eta. Balik lagi. Dan batur mah karek panen can dibuatan sore ini mah aing geus matu deh gagah atuh deh aing lanjut ke sawah itu sawah sing udah berakhir kocoran itu mah aing kadek gitu pacu. Woi, kenal dirinya ada kocorannya sih ya. Oi, naon? Eta maneh naonan merusak sawah batur. Wah, jadi itu nomboran terus kenal ke aing jadi anjing. Weh, kuno burkeun kieu. Caina beak. Nah, ieu mah dicicak ku si Sabuy bieu teh. Si Sabuy nangan balik heula cenah bieu teh. Bayana ulah diboborkeun. Kadek ku aing pacu sia wanean mah. Boy edan aing ngeri kadek. Lamun sia masih keneh ngalayan ku aing susukeun deui sabuyna ku aing ka kula. Teu waro mah sia ku aing. Jig balik heula bebejak ka sabuy ulah ngaborkeun ieu deui. Beja aing teh si Sabuy ya. Gimana? Haji gera balik ngawaro mas ya. Mun balik di kadek we cacag sia. Pacul mintul. Mumpung pacul mintul kitu leuwih nyeri ieu mah teh pacul seukeut. Balik aing sukan ka dieu deui aing. Aduh. Di kumaha deui? Anu minta gawe teh deka budak teh. Asa teu kadek ka dieu deh kah? Aduh. Di kumaha nyakal kan topi itu tuh paling cimut halus aya aja. Aduh, kadang keang deui topi deh. Naon sirik Tadi bicarakan ku Mang Gabu. buka sawah di kedek kita ngomong naon cenah Tadi teh ngomong cenah orang kadek cenah tadi teh. kadek naon teh mana sing bener atuh ngomong teh Teuing na tadi teh naon ngomongna teh. Ting naon teh nyaho aing pokoknya. engke lah gampang lah begitu mah teang sukan kurang lah aing terlabuh ya teh kesal dah bener bintol kita keterakan ini kemarin Mang, saya mau masuk kemarin ngajak dulu tah tala nah betul kemarin dia ngajak duit naon naon duit lebangkeun gitu naon itu potongan deui cenah dinya tah kira kawan mah dinya naon goblok kieu anak goblok bae buka sawah lagi pak oh jadi ya kemarin naon tidak yang gede aing kana dipacu maneh aya kitu yang berakin kotoran dekat salah naon enak ha hah naon naon sia
belum. Anjing. Bangsat mah nih. Babun buat konco koy.